ku keresaning anu agung geus pinasti dipanggih geus pinasti dipanggih jeung dua rupa perkara senang paselang jeung bingung saupama hayang senang gawe urang masing suhud gawe urang masing suhud insyaallah hasil insyaallah hasil asal muntang ka pangeran ngadua sing hasil maksud ku hirup di alam dunia ku kersani nu kawasa geus pinasti bakal panggih suka bunga jeung kasedih dua rupa nu tumiba ka kabeh jalma di dunya senang patumbuh jeung bingung eta geus tangtu kasorang saupama hayang senang kudu usaha berjuang dina laku lampah jujur tong dibarung utak kabur pareng panggih jeung kasusah kana kadar kudu pasrah ulah petotnya ikhtiar dibaru hate mujar